Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu di mana biayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qodaratin maha kawasa urang tiasa petepang dangu sareng musim kuring acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita mitra nu kamari katunda masih dina judul Janji Nu Mawapati, hasil karya atanapi karangan Amburos anu mana ayeuna bagian ka 75 nanya pamita lepat mah mohon kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu kamari katunda pedaran kang tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting khususna ka Mang Ocin, Jang Uhe, kitu deui Pak RT Jahri, anu mana harita nyaksian Aki Juha anu kabebengkangnya kulantaran kakeunaan ku pangadiwasana jurig teh eta hanca teh. Sumaga mitra ami teh nyangkolong kana waktos urang puseurekeun deui perhatian urang kana ieu carita. Oke, kumaha kayaan salira nah teu sawios-wios? Tanya Pak RT bari melong ka si Aki anu keur muringis. Ayah, enggak jangan RT Aki mah jagonya nyaon. Nganyuku dan jajah kada saungap jeung nyeri. Tapi dah cepat cipaharnya jadi tekudu hariwang. Alhamdulillah kayaan kaburu subuh. Sabab lamun teu mah buah-buah urang sararea cilaka lantaran si setan teh ngamuk serta bandel mung nyingkah. Aki teh bener-bener teu sanggup lamun kudu terus ngalawan manehna. Berat eta setan teh. Bisa-bisa nyawa Aki sorangan anu bakal ngalayang. Walon Aki Juha daria pisan. Ari sakur anu araya di dinya ngarajuk reuwas. Caritaan si Aki mawasieun jeung keueung anu lain lumayan. Aki, ari ayeuna ka mana eta si jurig teh? Da geuning kayan di luar teh tos jempling teu gandeng sapertos tadi. Tanya Jang Uhe bari melong ka si Aki. Hatena lelenyapan jajantungna masih ratug da pugusieun aya di kajadian anu samodel tadi. Anu kacida matak soak. Sarta embung alaman anu kadua kali sakali oge geus cukup mata kabur pangacian. Ayeuna mah manehna geus kabur yang lantaran sieuneun ku beurang. Alhamdulillah atuh Ki, abdi mah soak kapok Aki. Hoream sakali-kali deui. Ceuk Jang Uhe bari terus ngabiri gidig. Puluh pundukna karasa pating puriding. Ngan hatena ayeuna mah rada ngemplong lantaran si jurig geus kabur jeung deui wanci harita geus rek maju ka bedug subuh. Tangtuna si jurig moal datang wayah kitu. Kumaha ari kayaan nyi itoh nah teu kunanyaon? Tanya Aki Juha ngareret ka bi itoh anu keur olok beungeutna ka tarasepa. Entah abdi mah Aki ngan ukur soak kungkul. Nyadar ruas atuh lantaran kakara ayona ngalaman kajadian anu cara kieu mah. Walon bitoh terus istighfar ngusap beungeut. Hatena ayeuna mah rada tenang deui. Ya syukur atuh nyai ari teu kunanyaon mah. Ayeuna mah geus ulah sieun da jurigna oge geus balik ka tempatnya. Tinggal urang teh nyang hareupan poe ayeuna. Sabab poe ieu teh nincak kana poe anu ka-17. Minangka poe anu pamungkas tina hitungan Aki. Muga-muga poe ieu jang sarip mulang sarta mawa hasil sakumaha anu diharepkeun ku urang. Sabab lamun henteu terus terang Aki teh geus teu bisa ngalakukeun nanaon. Ceuk Aki Juha terus ngareret ka Neng Epa anu keur ngalempres siga mai teu usik teu malik. Da puguh kayaan geus ripuh pisan.
Samalah geus teu pati sadar kana dirina kawasna mah ngan ukur tinggal nunggu-nunggu waktu. Aki, tapi kumaha lamun Den Syarif teu sumping atanapi teu hasil usahana? Naha naon anu bakal kajantenan? Naha Neng Epa moal damang deui? Tanya Mang Ocin beri neuteub ka si Aki. Hatena teu tentrem loba kahariwang. Yang Ocin, ari hal eta mah Aki teh teu bisa mastikeun. Nya si Nyai bakal cager deui atawa moal. Lantaran Aki teh teu bisa nangtukeun kahirupan batur. Jeung moal miheulaan kana takdir ti pangeran. Lantaran bisi nyalahan. Tapi lamun memang Jang Syarif usahanya teu hasil, Aki tadi oge geus nyarita. Aki geus moal bisa ngalakukeun nanaon. Urang Bandungan bae ku sadarea kajadian naon anu bakal tumiba sareta bakal kumaha akhir caritana. Kitu ceuk Aki Juha. Bari rutret kanu sakur raya di dinya. Pak RT Jahri Mang Ocin biitoh jeung Jang Uhe ngarasa bingung hayang nulungan ka Neng Epa, tapi hanjakal teu bisa. Samalah boro-boro manehna anu cohagna mah taya kabisa. Cacakan Aki Juha anu kawilang boga pangabisa sarta loba pangalamana oge geus wakca balaka lamun si Aki geus teu bisa ngalakukeun nanaon. Nya antuk nama sararea pating haruleng mikiran eta pasoalan anu karasana berat pisan. Bareng jeung kitu dur kadenge sora bedug ditakol di masjid nandakeun wanci geus nepi ka waktuna salat subuh. Alhamdulillah geus subuh geuning ieu teh sarta geus waktuna urang kudu ngajalankeun salat. Hayu atuhnya ayeuna mah Aki rek balik heula bisi kaberangan. Geus ulah terus pating haruleng lantaran moal aya tungtungna. Ieu pasoalan keun ke urang pikiran deui lamun geus salse. Ceuk si Aki harita terus jung nangtung tina diukna. Aki, nyaha peryogi dijajabkeun ka bumi? Ya, teu kudu Jang Ocin. Daludeung Aki mah. Hayu atuh Jang Ete Jang Uhe kitu denyi itoh. Aki rek balik heula nya. Kade omat si Nyai tungwan ulah ditinggalkeun ku sadarea. Rek cai mah giliran we saurang-saurang. Sumohon mangga Aki. Walon biitoh nya geus kitu mah si Aki kaluar ti imah. Juru turun kaburuan satuluyna kenceling indit rek mulang ka imahna. Sanajan katempona geus kolot sarta awakna oge geus rada bongkok, tapi ari leumpang nama si Aki teh meuni gancang norolong. Da puguh cangker kene sarta teu lila oge geus jauh ninggalkeun eta tempat. Ayo atuh urang kacarai heula. Mang Ocin ditoh, ayeuna kuring oge rek baliknya, keun ke beurang ka dieu deui. Ceuk Pak RT amitan bari ngareret ka Mang Ocin jeung biitoh. Ya mangga Pak RT, tapi omat engke ka dieu deui. Ngarah kuring greug-greug ari aya batur mah. Ngarah aya anu milu mikiran kana kasusah. Ya heuh gatuh. Pasti engke oge lamun geus salse kuring mah pasti ka dieu. Jang Uhe, rek balik bareng atawa moal. Lamun arek hayu. Nya sareng we atuh Pak RT. Kara teu keung di jalana. Wah, bira aku aya kieu keung. Apa geus isuk-isuk ieu teh. Batur oge geus loba anu nyararing. Sabalah Gus Arindit ke masjid. Samalah Gus Arindit ke masjid. Hayu ah. Ceuk Pak RT ngajak bareng ka Jang Uhe. Nya hayu atuh Pak RT. Mang Ocin bitoh. Hayu atunya abdi permios. Ceuk Jang Uhe amitan kanu boga imah. Mangga Jang, nuhun nya geus maturan ka Mang. Omat ulah kapok. Sami-sami Mang. Nya geus nyarita kitu mah Jang Uhe jeung Pak RT terus pating laleos balik ka imahna.
Anu aya didinya ukur tinggal Mang Ocin jeung Bi Itoh. Jep kayan di imah karasa jempling. Mang Ocin terus kebat ke pancuran rek kudu. Ari Bi Itoh nungguan Neng Epa kacaina ngahaja sakali sewang giliran lantaran inget kana caritaan si Aki lamun ulah ninggal ke Neng Epa sorangan. Teu lila Mang Ocin geus balik deui. Pra katuh ngajalankeun salat kalayan husu tuluy neneda kanu Maha Kawasa menta tulung sangka Neng Epa anak tunungana bisa cager deui sabihara sabihari sarta menta dibere jalan sangkan sarip bisa gancang manggihan saurang jalma anu bakal bisa dipentaan tulung pikeun ngarengsekeun sakabeh pasoalana. Kasugri kaum dangu wanci harita geus isuk-isuk, panon poe geus moncorong ti belah wetan, sora hayam jagoreang kongkorongok ditema ku sora manuk sairan adu raricit tina dahan. Dina kayaan kitu, di imah Mang Ocin geus aya sababaraha urang jalma anu ngariung, anu tayalian ti tatanggana anu dareukeut, sarta ngahaja daratang. Lantaran hayang nyaho kana kayaan Neng Epa sakalian hayang apal kana kajadian tadi peuting anu mata keung kasararea sabab loba dedengean anu kacida matak pikasieun nya terus atuh ngarobrol tapi kitu oge lalaunan da puguh bisi ngaganggu kanu keur gering anu ngarobrol uplek nepi ka beurang sarta teu karasa harita panon poe geus luhur. Tatangga Mang Ocin nungtutan barali ka imahna sewang-sewangan. Kocapkeun wanci sorena mitra. Harita teh bada asar. Mang Ocin keur ngajentul sorangan di tengah imah bari melong ka Neng Epa anu keur ngalempreh. Sedengkeun Bi Itoh keur popolah di dapur nyadiakeun kadaharan keur dahar sore. Nya sabot keur kitu torojol Pak RT Mang Ohim daratang. Tingali kitu Mang Ocin bunga gancang atuh ngabagiakeun. Sup tuanana ka jero terus gukik dariuk di tengah imah. Mang Ocin, kumaha jang sarip ten hacan aya kedeh mulang? Tanya Pak RT beri melong ka Mang Ocin anu katempo paromana keur bingung. Nya eta puguh oge acan Pak RT. Walon Mang Ocin terus rumenghap narik napas jero. Aduh kumaha atunya lamun geus kieu. Bangka dingkayaan beuki sore. Nya teu kumaha Pak RT da urang mah geus teu bisa ngalakukeun naon. Lantaran rupa-rupa akal tarekah geus dijalankeun. Ayeuna mah nya urang pasrahkeun we ka Pangeran anu Maha Kawasa. Rek beureum rek hideung oge kuring mah geus ikhlas. Rumasa ukur manusia anu teu daya teu upaya. Walon Mang Ocin hatena geus pasrah naon bae anu kajadian rek dising hareupan kalawan hate anu pinuh ku kasabaran. Nya bener Mang Ocin. Ayeuna mah urang pasrahkeun we sagala rupana ka Maha Kawasa. Da urang mah geus teu bisa ngalakukeun deui naon. Samalaki jua sorangan wae geus teu sanggup cenah. Hari taun teh ulah sok ngawawah sarta ulah waka pondok harepan. Saha nu nyaho jang sarip teh keur aya di perjalanan sarta moalilah deui oge nepi ka dieu. Ayeuna mah urang tungguan we atuh kudu sabar. Tembal Mang Ohim bari rutret ka Pak RT jeung Mang Ocin. Ari kuring mah sabar ngan ieu kaum dangu ieu teu salabar. Nya memang Ohim urang teh ulah pondok harepan. Tapi anu jadi pasoalan poe ayeuna teh poe anu ka-17. Kuring teh ngarasa salempang sok inggih aya kajadian anu teu dipiharep tumiba ka Neng Epa. Nya kuring oge nyaho Cin. Lamun poe ayeuna teh poe anu ka-17. Tapi apan masih kene aya waktu dah can liwat jam 12 atuh. Saha anu nyaho aya kaajaiban ti Pangeran. Jang sarip teh hasil usahana. Ya hanya moga-moga we atuh kitu kahayang mah. Ari mah nya basa peuting.
terus lompat kamanya Ohim. Ongkoh cenah rek maturan. Tapi geuning kalah terus mabur teu datang deui ka dieu. Oh, kuring teh ari maksud marek maturan, tapi da geuning meuni loba dorojana datang ka dieu teh. Meureun caritana maneh oge geus kadenge ti Pak RT. Soak puguh kuring teh matak terus we peuting teh. Tiba baranting lompat balik ka imah. Nya teu sanggup atuh ari kudu gok deui majeng kararitu. Teu kuat sieun. Jawab Mang Ohim bari nyerenge seuri. Ras inget deui kana kajadian tadi peuting. Oh, keur mah borangan maneh mah baheula oge pareng manggih kajadian anu kawas kitu. Untung keneh teu nepi ka teu eling oge. Nya kumaha tuh dari sieun mah moal bisa disisilahan. Oh, kuring oge teu ngabisaan ya ari sieun mah Ohim. Samalah peuting oge rek lumpat tapi kalah ku kurilingan di buruan. Untung dieureunkeun ku si Aki. Lamun teu basigana bakal terus we nepi ka isuk-isuk. Tembal Pak RT beri nyerenge seuri. Sabot keur kitu torojol bi itoh nyampeurkeun bari nanggeui baki anu dieusi ku cai kopi 3 gelas. Sor atuh diasongkeun kanu keur ngarobrol. Geus kitu gek diuk gigireun Neng Epa anu tetep can aya robahna. Prung ngarobrol ngaler ngidul. Di imah teh karasa haneuteun para wargi ari aya batur mah teu tiiseun teuing. Teu karasa panon poe geus rek surup tong eret reang di sarada. Mang Ohim jeung Pak RT amitan tapi janji sabada balik ti masjid rek daratang deui. Niatna rek maturan kemit ngarah Mang Ocin jeung Bitoh teu keungeun. Nya teu sakumaha lila. Dur sora bedug magrib di masjid. Ngong sora anu adzan. Bitoh gancang nutup-nutupkeun jandela, sut nyeungeut cempor brai di imah caang. Gek diuk deui. Teu jauh ti Neng Epa, ari Mang Ocin terus ngaleos ka pancuran. Teu lila geus balik deui. Prak ngajalankeun salat magrib, Bitoh cungeulik we sorangan di tengah imah. Nya dina kayan kitu cungungung harita kadenge sora anjing babaung di pipireun imah. Bitoh curing hakreuwas ngadenge sora anjing teh. Rai bulu pundukna muriding ras inget deui kana kajadian tadi peuting anu matak sieun jeung keung. Beunah wayah ki anjing teh geus babaung. Apan sore keneh ieu teh. Wah buaya setan anu mulampreng deui kaya kieu mah. Ceuk Bitoh ngagrendeng ngomong sorangan. Terus ngahuleng ngadedengekeun sora anjing anu babaung mene lambat. Kadengena estuning matak sieun. Keur kitu torojol Mang Ocin nyampeurkeun. Gek diuk teu jauh awakna nyarande kana bilik. Kunaon itoh? Meni ngahulang kitu. Ulah sok ngalamun pamali bisi kasabat jurig. Daripada ngahulang loba pikiran mah mending oge babacaan. Jeung Mang Ocin bari melong ka bojona anu katempo kawas keur malaweung. Da kuring mah teu keur ngalamun, Kang. Terus lamun teu keur ngalamun keur naon atuh meni anceng kitu? Keur ngadedengekeun sora anjing kuring mah. Tah dipipir kadengen teu ku Akang. Kuring mah keung ieu teh sasapating puringkak bulu punduk. Walon Bitoh bari melong ka Mang Ocin terus diukna ngeser ngadeuketan. Hatena beda rasa di imah asa geuman. Samalah jadi lelenyapan pating sareblak. Jajantung jadi ratung. Padahal harita teh eueuh nanaon. Sabot keur kitu sora anjing kadenge deui. Tempatna angger dinu tadi tapi ayeuna mah sorana sabeuki tarik. Kang Ocin, tah sora anjing aya deui. Gebah atuh Kang sieun kuring mah. Teu kudu digebahkeun bae da moal naon. Mata kitu oge manehna hayangun disada. Antep we lah teu kudu didenge. Tembal Mang Ocin dititah ngagebahkeun anjing teh embungeun lantaran manehna oge ngarasa sieun. Da puguh kaayaan harita teh beut ngadadak jadi asa keung. Teu kudu didenge kumaha Kang Ocin geus jelas sora anjing teh kadenge.
sok gancang atuh kaditu kebakeun senanyingkah ulah babaung didinya. Ceuk Bitoh bari mureleng, hatena rada keheul. Ningali kitu Mang Ocin ngeleham, terus nangtung pojengkang kalawang dapur terus muru kana panto sarta kolotrak muka tulak panto. Terus keluar ti imah. Ari maksud rek ngagebakeun anjing ngarah teu babaung di pipir. Ari Bitoh ngahuleng di tengah imah panonna neuteup kaneng Epa nu keur ngalempreh teu usik-usik. Di luar harita meni jempling, ari kayaan di jero imah karasa keung jeung geuman. Sabot keur kitu rieg-rieg, imah ngarieg kadenge rerekotan asa inggeung. Gebeg atuh Bitoh awakna ngeleper. Dina kayan kitu ujug-ujug jeleg di tengah imah aya tangtungan saurang awewe rupana pikasieun. Panonna molotot ka Bitoh kawas anu hayang ngrekep. Koceak Bitoh harita ngajerit, blug nyuuh kana palupuh bari ti kekerket nutupan begeut. Da puguh bakat kusieun. Ari Mang Ocin anu keur aya di pipir imah barang ngadenge bojona ngajerit, tisrikna luncat terus ti babaranting asup ka jero. Brug panto ditutupkeun bretek ka tengah imah murug bojona. Aya naon Itoh? Yeuh, aya naon? Ceuk Mang Ocin terus ngaguyah-guyah awak Bitoh anu keur nyuuh. Tapi Bitoh tibatan cengkat mah kalah tuluy nyuuh bari ti kakereket nutupan beungeut. Ningali kitu Mang Ocin geumpeur. Teu nyaho kana naon anu kudu dipilampah. Sajabat kitu di imah dengan ukur duaan katilu neng Epa anu keur gering teu bisa walakaya. Itoh, sing eling atuh. Ngaku nyaon ieu teh piraku maneh tere kabawa ku sakaba-kaba ieu. Ceuk Mang Ocin teu terus ngaguyah-guyah awak bojona sangkan hudang. Itoh, aya naon? Cing caritakeun ka Akang. Tanya Mang Ocin beri melong ka bojona. Kang Ocin, aya jurig bi teh Kang. Jurig awewe meuni pikasieun. Aya jurig. Nah, ada eueuhna naon? Titingalian hungkul meureun. Maknya make jeung titingalian geus puguh molotot tadi teh. Nya, tapi da Akang mah teu ningalina naon. Mana jurigna? Tembal Mang Ocin kituna teh bari rarat-reret nitenan ka sabudeureun imah. Bitoh kuniang cengkat lalaunan. Ret ka salakina tuluy muteurkeun paneteupna neangan jurig anu tadi bisi aya keneh di dinya. Tapi teu tela si jurig teh geus eueuh lantaran tadi ngan ukur nembongan sakolepat. Saterus nangiles deui. Nya geuning, jurig teh geus eueuh Kang Ocin. Tapi da bener tadi mah aya ta marena teh ngajanteng di dinya. Ceuk Bitoh leungeunna nunjuk ka pelebah urut jurig anu tadi nangtung. Beuh, lamun kitu mah cilaka. Sigana datang deui eta setan teh. Nya Kang Ocin sigana mah bener kitu. Terus kumaha atuh ari geus kieu? Sieun kuring makang inggis eta jurig ngaroga halak ka urang. Mangkaning ayeuna di imah eueuh batur. Babacaan we Itoh, nya moga-moga eueuhna nyaon. Jep duanana harita jarempe da puguh sarua bingungna. Terus atuh pating haruleng kawas beak piomongeun. Tapi untung ti harita mah eueuh deui kajadianna naon. Teu karasa wanci geus liwat ti bada Isya. Anu ka masjid geus baralik Pak RT jeung Mang Ohim sambalah dibaturan ku tilu urang tetanggana keur ngagari di gelempang rek ngajugjug ka imah Mang Ocin. Ari di jalan Gok Amprok jeung Aki Juha nya terus atuh bareng leumpang ngaleut genepan. Nya teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus anjog kanu dituju. Terus uluk salam sanggeus dijawab, sup atuh sararea ka jero. Tuluy gugek dariuk ngariung di tengah imah rek ngemitan neng Epa. Tapi acan oge lila cungungung sora anjing babaung. Terus ditema ku sora koreak.
Manuk bueuk patembalan samalah tara biasana sora manuk kuncuing bisa dapating jararit. Disusul ku sora gagak meningelak estuning mata kelewang. Kayaan di luareun imah kacida mata keung jeung geuman. Keur kitu seor sora angin nebak kana dangdaunan. Paralak kana kenteng asa aya anu ngawuran. Seor sorolok kenteng kawas pating sorolok terus ragragan. Prupre ninggang panyaweran. Ngadengi kitu sakur anu araya didinya kabe oge caruring hak. Adi Aki Juha ngahuleng samalah katara bangun bingung. Pak RT gogodeg terus silih reret jeung baturna. Sararea ngerasa keung bulu punduk kruyri muriding pating puringkak asa karandal. Si setan teh datang deui lamun kieu mah. Terus kumaha aing ngalawannya? Ceuk Aki Juha ngomong nalalaunan. Kawas anu ditujukeun ka dirina sorangan. Mang Ocin jeung Pak RT jarempe anu sejen ngaharep-hep saurang oge taya anu cacarita. Da puguh ngarasa sieun komo deui biitoh mawakna mending ngeleper. Beungeutna pias jajantungna ratug hate tagiwur teu puguh rasa. Aki, nah aya naon deui di luar teh meni asa rame kieu? Ceuk Pak RT Jahri bari melong ka si Aki. Ulah geuruh jang mending oge sok sararea babacaan. Walon si Aki jempe terus gerayem babacaan. Pak RT teu ngomong deui nya kitu deui anu sejena oge rarepeh terus ngaharep-hep bari babacaan sabisa-bisa. Bareng jeung kitu rieg imah teh ngarieg kawas diendagkeun kulini. Sararea ngarenjag samalah aya anu terus muntangan kana leungeun batur sabab bakat ku sieun. Keur kitu seor kadenge sora anu ngawuran kana kenteng disusul ku sora angin ngagelebug handaruan mata keung. Brai pantemuka ngagemplang. Hiuk angin asup ka jero imah. Lampu cempor ka kalicesan pes pareum puguh atuh anu araya di jero pating gurubu greuwas. Dina kayaan kitu cikikik aya anu seuri sorana ngirung geus tuning mata kukurayeun sarta matak ngahudangkeun bulu punduk. Kitu sorana anu seuri teh. Sorana meuni tarik kadengena sadeukeut samalah asa ditompokeun kana ceuli. Dibarengan ku sora angin anu ngaguruh taya leureukna. Kang Ocin, lampu pareum. Gancang seungeut deui Kang. Ceuk biitoh nintah nyeungeut deui cempor ka salakina. Nya kelanan sabar heula itu. Tapi di mana atuh panyekerna? Tembal Mang Ocin leungeunna rumpurampa kana samak. Teu lila gap kana paneker terus geuwat cekes. Dihurungkeun tapi pes pareum deui puguh katiup angin. Aduh, teu hurung. Cing atuh peundeutkeun pantona. Ceuk Mang Ocin nitah nutupkeun panto anu harita buka. Kojengkang tatanggana anu deukeut terus buru-buru nutupkeun panto. Geuwat Mang Ocin ngahurungkeun deui paneker. Guriseuneuk hurung gancang nyeungeut deui cempor. Brai kayaan di imah caang. Tapi bareng jeung kitu Neng Epa anu tadi awakna keur ngalempreh dumadakan ngorejat hudang terus diuk panuna molotot tuluy gular giler kanu araya di dinya. Ningali kitu biitoh anu keur diuk gigireun mending ngaranjung. Neneng, Ceuk biitoh bari melong ka Neng Epa anu katempo rupana asa pikasieuneun. Cikikik Neng Epa seuri meuni nyikikik teu beda jeung sora Kunti. Nempo kitu sakabeh anu araya di dinya melong ka Neng Epa kituna teh bari jeung sieun. Aki, tulungan Neng Epa Aki. Nah aku naon deui ieu teh? Ceuk Mang Ocin hatena lalenyapan jajantungna ratug deg-degan. Jang Ocin kitu jadi kasarana sok kancang jerekan bisi kabur.
Lantaran anu ayeuna aya dina warugana geus lain anu boga awakna, tapi eta mah setan anu marakayangan anu penting ayeuna hayang ngalajiwana. Si Aki nitah kanu araya dirinya sangkan nyereklan awak Neng Epa. Nya atuh geus teu kudu nitah 2 kali, srog Mang Ocin jeung Pak RT ngadeuketan. Gep gewat nyekelan leungeunna ngarah teu bisa ojah. Ari bito gancang ngajauhan teu wani deukeut, da puguh bakat kusieun terus nyempot tukangeun bupet bari ngintip. Ari Neng Epa awakna abrug-abrugan leungeunna pakupi sukuna totojer hayang leupas. Samalah hiuk jebrot. Sukuna ngajejek ka Mang Ocin, jengkang atuh nangkarak. Aduh. Mang Ocin ngagoak tapi gancang harita ngoreja tudang. Kan nyeri geus teu dirasa. Neng Epa adu gelajer tanaga ngadadak bedas. Nya terus atuh pada ngarejengan. Ocin, potong bolhok wae atuh sok-sok ceklan deui. Ceuk Pak RT ngagorobok nitah nyekelan deui. Tapi sabot keur kitu sakilat hiu jebet. Beungeut Pak RT ditampiling menit tarik. Goak atuh Pak RT ngagoak. Lantaran rewa saja batik itu beungeutna karasa nyeri jeung peureus. Sok rajengan ku sararea kade ulah nepi ka kabur keluar. Ceuk Aki Juha ngagero. Burilak panoneng Epa ngaburilak ka si Aki katara bangun gemes pisan. Dagu si Aki teh sok jadi panghalang kana tujuana. Mitra cagelai carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.